Yun, jadi kata di dapur rasa kedap. Saya bisa kedap dah malam bilang itu mah. Aa, Imas, Neneng. Rasa hanjakal, rasa kesel, di dia campur aduk. Abdi sadar, abdi salah, nu tadina menentang kanu jadi bapak. Nu akhirna geninganan abdi nyeri hate. Hampura bapak. Saha ieu nu nelpon euy keur nyorek ulin urang teh. Halo. Heeh, urang di dieu aya. Kirim dong, Mak. Aduh, saha eta nu nubruk teh aing teu kira-kira. Oh, jelema teh aku juri mah. HP di mana dia aing? Iya HP teh meuli di aing HP anyar ieu mah ieu mah HP teh geus butut aing. Tuh, rek ulin aing teh. Saha anu nubruk teh aing kat kacil teuing tuh kat kalator kieu aing. Geus keren kieu tubruk aing. Aing. Neneng kunaon make jeurik eta tas di mana di? Tadi Neneng penak sareng si Aru, tapi si Aru mah sareng si Imas. Terbalik kelakuan budak teh. Kembali urusan bapak eta bang tanyakeun ke bapana. Tuman gue di warah bu kawas. Ieu danas oge meneh legeg. Mata gue cek bapak ge kudu ngawaro kalau jadi kolot. Nya pa Neng ngapura ka bapak teu ngawaro. Kena aya urusan eta mah. Si Arul mah bang sampeurkeun ka bapana, cekeun jadi warah ku bapana. Tuman kayak gitu mah. Mata koge cing ngawaro ka bapak, da bapak mah lain rek ieu, lain rek teu bener. Tita ka anak juragan domba oge supaya neneng ke ka hareupna geunah hirup. Tong kawas ka ieu tukang danas bu kerintit teu puguh ke ka itu ka hareupna oge. Masa depan eueuh coba rek kumaha. Geus nama waro ucapan bapak, pokoknya bapak mah teu hayang nyaho. Kudu daek ka anak juragan domba. Iya, Pak. Punten, Pak. Enggak. Goblok ieu kalakuan udah si kacil. Aing disampeurkeun ayeuna oge lah. Tut kuri dialaai ku kuri. Eueuhan nih mana tutuina di mana tutuina Sama aja si kacilnya. Mana mang? Yang ulah si kacil lembut tuh. Wah, bima barudak mah di dari itu, alwir ting di Sarawak bukan aprak-aprakan dia mah. Ya apa nih tutut cenah ngomong nama da barudak teh. Anu bubuna ka waktu kompor. Ah, eta dina nu jagung-jagung leutik teh ya. Heuh, nuhun mang. Ya kami. goblok goblok. Wah, Tapi jika itu heuh nama jika dana semua kompor keun sia. Woi. Eta udah si kacim geun. Are teh saha? jika bapak si Neneng bangun bekal nyari kan itu genah hati ieu mah soalna kamari kapangi ke si Neneng ke geus si Imas. Daun. Ya, geus lah itu genah hati ieu mah. Emang
kada salah. Cuy gua. Aing teu geuna HP ieu. Tiga masalah. Naon, Bang? Ari ieu maneh. Pak, lihat anak kita cinta. Mau dipanggil di Karang Domba. Oh, Bang, naon itu? Ayo mah eta saring jadi ka budak dewek. Pada bogo. Maknya bogo anak dewek kita ceri, cocok naik budak dewek aja jeung anak Karang Domba lain jeung maneh. Sok ayeuna tadi kunaon budak dewek make ceurik. Mana boga salah naon? Ah, teuing salah paham meureun. Wah, kiraku anak dewek kita ceurik ku beja. Dibawa mana ke mana? Oh, wah, tinggal mana? Ini jauh ke Madinah. Pokoknya mah lamun geus bae di Madinah bejakeun dulu ti dewek gitu. Ieu bu kosong kompor. Hah? Oh, Gusti Agung kacapek kieu ngudahkeun aksi kacim. Halus teu beunang mun beunang mah dicecebkeun da. Geus kolot meureun awak teh. Eueuh cenah ka Madinah di. Mun aya mah jeung bapana sakalian dicecebkeun ka sawah da. Aduh, Gusti Agung capek. Neng, dia Neng. Mbak, Adieu. Pengen cai Bapak. Ari Bapak tuh di mana? udah gerak si kacim nembung geus sumuk kompor ini. Gara-gara neneng kemarin ceurik bapak teh tega. Bapak nama tapi eueuh ka Madinah teh ya naon? Coba mau kontak di itu. Heeh nuhun. Ari Bapak tos di mana atuh? Pas udah kena si kacim nembungna juga sumuk kompor gini kan. Udah Kemarin neneng cerik, jadi bapak di udag, tadi panggil di sawah kena tutut. Tapi bapak nama ting ke mana cepat nama cenah cek anak nama ka ieu ka Madinah, ting mau kontak juga di Madinah na oge deh. Capek bapak aduh. Ngampura Bapak, jadi Bapak capek gara-gara neneng. Kembali lah neneng dah. Anak bapak mana neneng relin anak batur, kang mencetatkeun lasa kedeungan mah. Nah, si Bapak teh tos sare deui. Mangga atuh Pak, neneng kalebet Pak. Aduh, aing bismillah yang ngaliwat itu geus susah kieu. Aing ngaliwat bismillah terus aduh ieu batu halus kieu tempo ka heran kieu ngagulilap si batu teh ti guru. Kalau dong sampai bari ngamusik teh aing. Burung musik teh tuh aing. Burung-burung deh. Joget aing pedo ieu mah. Dia baru joget dia mah. Bagong teh. Ieu teh kieu nih. Butut radio teh. Aing. Jadi mah aing ngaliwat kayak masih neneng ieu. Da sebuka tarejuk kieu tempo ieu. Aing. Bos kieu. Udah cukup mah kalau bapak si neneng. Mahi ya duit yang si neneng mah wah yang kawin mah mau beak loba duit mah. Kan di mas karung deui duit teh. Naon keresek di. Wah, kenis biasa nyantai. Aduh, genis naon na tangkal kieu atuh lain di ditu di imah. Erek mau aya duit. Arek atuh Ieu duit tunggul ieu. Mana coba? Mahi yang sagala mah Perwang ngawin gede yang si neneng. tempo
Bisi kurang di mah ya sakarung deui. Tapi juragan euy, duit lama mahi mah jang hajat. Kurang mah Jika nama mahi juragan yo bisi kurang erek nyokot deui ayeuna. Entong lah geus mahi sakieu Heuh atuh sakitu ge nya. Kayakeunna ka si nenengna hayang hajat naon gitu ngarah pugus juga rek gerang pencar rek dangdut ngarah parele gitu jeung si neneng mah. Aduh nuhun juragan ya nuhun pisan. Sami-sami. Oh nuhun mahi jang hajat ya si neneng hayang dangdut aja mahi juragan. Si Neneng selalu terbayar. Nuhun. Neneng, aduh Neneng. Juragan. Juragan. Juragan nuhun juragan. Juragan nuhun. Juragan nuhun juragan. Pak. Juragan nuhun. Juragan nuhun juragan. Pak. Juragan nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Juragan nuhun. Juragan nuhun Pak. juragan. Juragan Pak. nuhun. Istighfar. Juragan nuhun juragan. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Gini mana neneng, paling teh eta juragan ka dieu. Aduh, Ari bapak ngimpi naon atuh bieu? dibere duit ku juragan sakeresek. Tinggi nyata, ting moal ieu ngimpi teh. Bayak kieu ngimpi mah karek-kareknya ada. Istighfar, Pak, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ai neneng mah nyeur bapak lain 3000 kieu. Neneng geureuwas atuh, Pak. Heuh, baelah sakalian bapak rek mani teh. Jig neneng gerak ka cailat teh heula. Nya atuh. Aduh, ibu ge. Geus keren kieu aing arek nepeukeun calon mitoha. Aya di si kami si Neneng euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juragan, dari mana? Biasa geus udah gede geus ngaliwat. Lewat mana itu? Biasa di Bogor. Geus keren gitu rib-rib. Ieu naon aya resek? Bisa si Neneng yang ngaliwat. Oh, lain juragan kumaha ieu teh ka si neneng rek tulus moal. Ya tulus atuh geus bebelan naonan. Heuh, geura bawa tuh ka dieu kolot didinya he glamar. Erek kedeung deui lah. Heuh, iraha lain sagedeung-sagedeung deui jadi puguh juragan. Si neneng teh kabatur. Pokokna mah siapkeun si Neneng poma. Si neneng mah geus daekeun dijamin lah pokona mah. Kade teh jadi kawin urang umum Jadi. geus beak. Itu Tukeurane ya. jeung domba teh jadi mah. Oh, pokokna mah kudu jadi. Heuh, Siap, jadi. siapkeun pokoknya si Neneng nanaona pokokna mah. Ah, tuh aya si neneng mah geus puguh madak bawa kolot didinya, kolot juragan ka dieu. Jadi puguh nanya anak-anak, pahareup-hareup jeung si neneng. Heeh. Tahare ka dieu rencanana sukan, sukan. Heeh. Puguh hari kitu mah mah ke dibejakeun ka si neneng. Juragan capek urang ge tadi. Tapi naon? Udah karena si kacim. Naon gitu? Heuh, pan puguh si neneng kemarin teh ceurik madak tah ayeuna mah geus daekeun si neneng teh. Da geus putus jeung anak si kacimna. Budak si kacim teh nu mana? Aya tadi budak kelas danas jiga sumbu kompor geuning paranjang. Jangkung-jangkung budakna teh geuning mana. Sorangan eta gua. Heuh. Ah, kok aing dihajar nu kitu mah. Heuh, juragan. Aduh. Pokona mah bikin budak laut beurang mah, geunaheun bikin cecepeut ka sawah. teu wani sorangan nita ka batur loba duit. Gitu teh mah juragan mah. Ayo ah, assalamualaikum. Eta pokokna mah dituna. Wah, Hei, terus di mana ini teh? Bang, Yang ayo gitu. anjing enggak. Hah? Aduh, Nah, anjing di mana? capek. Terus udah naon ada siapa teh? Udah banteng. Udah banteng kencang itu. Bupi. Nah, si Jupi lain. Tingkong adi wangan terima palin kau yang tiga. Oh, gitu. Aduh, ai karunya tuh. Lain. Mana terus di mana tuh lalakon teh? Mau salah tutut teh. Nah, tutup. Terus udah banteng. Oh, ayo. Bapak si Neneng banteng teh. Oh, bapak si neneng, anu budakna ya. Oh, Budakna juragan domba. Ayo membenang ting kumaha. Pak disupsukin ka sawah. Burit-burit dengan tutut mana mah. Heuh tadina ngapuburit. Terus kumaha ayeuna? Teu ingin lupa capek. Bagus satu lang setelah ini mah. Oh, cai dia tuh dah. Oh, cai-cai pisan Eh, nya. kan di ini mah dikunci pemajikannya tah. Ngaranna ada. Teuing tadi mah ngampas. Penapasan, ngampas penapasan. lapak tadi mah. Penapasan. Sok, wah, gue sok.
Nah, atuh maneh teh bayang kieu kudu ngalakukeun segala. Oh, kareng heula cenah bener. Terus maneh kata hayang itu ninjat. Weh, da kampung. Mana ya? Jaruk. Mana yang adu we? Buat juga kan? Jawab si Neneng. Tadi si Neneng ceri kumane di kumaha. Salah paham Mas. Bapakna nepikeun adu ka urang. Euy. Jawab si Neneng, lamun teu dijawab si Neneng. Ini kan balik. Ini. Ayo yang gelut anjing aing. Geus eueuh.